Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ayuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhatul Muta'alimin, para sesepuh pondok pesantren uku peribados dipihormat, nedahapunten tetiasa seueur bubuka tanapi mubtada patula patali abdi dongkap tos di tabuh 7 kumargi saurna acara badai dikawitan tabuh 8. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul dari Bani Salama, ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab ya harpudida. Pun biang pun bapak sudah tiada. Ibu Rama abdi parantos pupus, manawi abdi pasian ilmu yang apabila saya amalkan pahalanya akan sampai untuk kedua orang tua kami. Ya bab hawal ya. Jadi ada beberapa amalan yang apabila kita amalkan ieu pahalana teh dugi ka ibu rama urang anu parantos pupus. Doa sakali dina urang bahas hiji-hiji. Doa itu sumsum intisari ibadah. Ari doa teh senjatana orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah pasti dikabul. Bapak miwah ibu, apabila kita meninggal terputus seluruh amal. Dina hadis Al-Bajar disebutkan ada beberapa amalan yang tetap mengalir, di antawisna doa anak yang jadi lamun orang ibu tos pupus bapak tos teu aya ulah putus asa tina rahmat Allah, doakeun ibu Rama urang nu ngadoana eta doa teh dugi ka almarhum sinareng almarhumah. Tapi aya syaratna soleh. Jadi anu dugi teh lain budak doa anak nu pinter, anu dugi teh lain doa anak nu beunghar, tapi doa anak nu da beunghar ge Kang Haji rek naon ari teu soleh mah. Ayeuna ge pinternya ari teu soleh mah keur naon? Pan aya beunghar teu soleh ngadaangan duit timah 271 triliun. Ibu miwah bapak sakali di naukidan urang teh kedah ngadoa ka ibu Rama. Cuman ya punten banyak orang yang tidak paham, seolah-olah doa ka inung ka bapak teh di mana hawal tak eta nu slepat teh manya aya ngadoakeun ka inung ka bapak satahun sakali. Jadi doa inung doa bapak teh lain satahun tapi sebaiknya setiap hari beres salat fardu urang teh doakeun inung bapak eta mah bade aya bade teu aya. Pandina Al-Quran kayak gitu, wakul doa hendaklah engkau mendoakan orang tua bade ayah bade teu aya. Pami ayah doakeun inung teh sing paos yuswa sehat wal afiat bari disarengan taat. Lamun tos teu aya sing kenging rahmah sinang magfirah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah kitu tah. Beres salat fardu doakeun inung bapak kitu. Da geuningan investasi anu berharga teh diantarana teh murang kalih anu soleh murang kalih anu solehah. Aina ibu emas gaduhnya gelang gengge anting
malah dipake ayeuna ge dieneng-eneng panan. Eta lamun urang gadubana hampura ieu hek maot maknya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi eta emas teh teu diange emas na teh kete ku ahli waris nu dimaksud ahli waris teh anak nu dimaksud ahli waris teh suami tah emas anu ayeuna diarango teh kete ku carogena diango nikah deui sareng nikahna teh nadahapunten sareng rerencanganan anu aya di grup WA pertemanan yang menyakitkan rugi boga bana lamun teu boga amal leres teu taina kumaha salakina sawahna hektaran sanajan nu sawahna hektaran demi Allah pelebah maut mah anger we makamna mah 2 meter can ngadenge nu sawahna lega kebon lega maut makamna 2 hektar 2 meter we kusaha tangke teh sawahna teh ku ahli waris nyata ku anak jeung ku pamajikan. Ari masa idah perempuan yang ditinggal suami ya lamun salaki maot idah teh inden untuk tidak menikah dulu menunggu 4 bulan 10 poe beres teh idah ye pamajikanna teh kawin deui jeung kawinna teh jeung tukang maculna teu nyeri kumaha hate loba bana teu boga amal hampura Kang Haji lain nek nyingsieunan ieu mah kanyataan loba nu maot sawahna lega pamajikanna dikawin deui rugi boga bana lamun teu boga amal leres teu takumargi kitu ya inat dina raraga haul pun guru dina raraga haul eyang dina raraga haul nini dina raraga haul hampunten orang tua sebaiknya mendoakan guru mendoakan orang tua setiap waktu utamina sabada sholat fardu itu nu kadua ya amalan naon anu ku urang dilaksanakeun dugi ka ibu karama abdi amalan naon anu dilaksanakeun ku urang dugi ka ibu rama sadayana bu sambungkeun tali silaturahim contoh ari ina teh ai bil makna harfu taukid inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi moal sumping rahmah moal sumping kaberkahan moal sumping magfirah pengampunan lamun jalma putus silaturahim maksana kumaha inung tos maot bapak tos teu aya sambungkan silaturahim kasaha bisi adi boga bapak bisi inung boga lanceuk tah eta teh ganti inung ganti bapak teh uwa jeung amang bibi ajengan dia gaduh milangkeun nya dulur misalkeun di Sukabumi inung urang teh boga dulur keneh di Sukabumi bapak urang teh masih kena aya turunanana di dieu tah ahli waris teh sadayana kedah nyambungkeun tali silaturahim lamun urang nganyang ka uwa nganyang ka bibi eta amalan anu sakitu saena dugi pahalana ka ibu karama anu tos teu aya ulah nikakeun kaputus tali silaturahim ulah aya bahasa kieu ari bapa nanggeus eueuh inung nanggeus teu aya mah eta turunan si eta meuni teu ka dieu acan meuni eueuh nu datang-datang acan tah eta teh lain budak soleh eta teh lain budak soleha budak salah anu teu manyangkeun babarayaan ka uwa jeung ka bibi kitu
datang urang teh ka lemur anu jadi uwa. Assalamualaikum da ka uwa kemerenan payus di aku bapak gaganti minangkana mah da teu aya deui merenan anu aya teh lanceuk bapak. Waalaikumsalam. Haji syukur ka dieu. Eta almarhumah di alam barzah di alam kuburna kengeng pahala ku nyambungkeun silaturahim nu janten putra. Eta saya dugi tah hadisna sahih tainung ka urang ka bapak urang nu di alam barzah teh. Wah dameng alhamdulillah pan biasa we ari ka lemur mah nya mawa konghuan geuningan naon we atuh ilahar-ilahar nanya monde marjan sirup ABC da manehna ge pamere deui teh pan di lembur masuk resep hari puasa teh 2 poe direk lebaran teh silih anteuran rantang di lembur mah nya nu kahiji teh disusun geuningan sangu pan uak mah anakna loba dikuateun ditincak sanguna teh da didedet-dedet nu kadua na rantang teh daging nu katilu bihun nu kaopat kentang malah mawa bogem jang geus siraginang kudu mayang kue alida pros jeung bidara angka 8 jeung kue Sabtu da hampura uak teh incuna pabalatak sok beuki barang darangna malah bogemna ge dicirian pan bisi pahilinya jeung dulur nu lain. Eta ka uwa masyaallah ya karim tah eta ulah dugikeun hampura teu akur jeung uwa teu akur jeung bibi alabatan parbut warisan eta seueur nu kieu adi jeung lanceuk parasea parbut warisan. Bapak boga adi inung boga lanceuk teu akur parebut warisan cilaka hirup di alam dunia model kitu. Naha bana mah aya tungtungna dulur mah teu aya tungtungna. Buruk-buruk ke papan jati hade goreng ge dulur sorangan da ari ku akur mah geunah ngarariung pan di lemur mah lamun naik hajat ge silih bejaannya. Anu ti Cianjur mah hampura man sok mawa tauco mereunannya sabotol 2 botol wae mah da aya itu ge na mobil mah. Geuningannya anu ti Garut mawa dodol biasa ti Ciamis mah galeno we geuningannya jeung minyak keletik geuningan sok seungit minyak keletik teh pake ngagoreng mujair geuningan. Sok hajat dulur kabeh datang pan dulur teh teu beunghar kabeh dulur teh teu cager kabeh dulur teh teu boga mobil kabeh pelebah hajat ngariung geuningannya rupa-rupa teh haji dulur teh nu sak-sak sik-sik aya nu bunta bantu aya nu barang daang wae aya termasuk haul ayeuna ge kitu teh aya dongan barang daang geus eta mah aya jelema teh keur nyumput we hampurannya heudak aya wae atuh tina saturunan aya da jelema teh keur nyarane we hampura ieu mah kanu nyarane kahartos ieu teh ngaos teh dah ari pelebah ngalogat pelebah sorogan pelebah tasrifan mah mantek jeung bayan mah aya Kang Haji Deden pan ieu mah ngaji umum atuh ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim mubalig penceramah pendakwah kudu menyesuaikeun pan tingkat ekonomi tingkat budaya tingkat pemahaman pendidikan teh beda pan ieu mah di lemur bahasana nu kaharti we ku sadayana terjemah bebasna kieu lamun haul teh inung urang bapak mau teh hiji doakeun nu kadua sambungkeun silaturahim pan resep dengan ari hajatnya dulur pan genah kana hate sanajan duit miliaran sawah hektaran emas reuncem pisan asa teu genah malam takbiret kana foto inung celak cipanon eueuh bapak eueuh inung mah ni asa barareda dulur teh kanu teu boga mah meuni teu da rarata kanu teu boga mah da jadi jelema teh geuningan aya jeung di akun teh ku aya
sok sarardi sakapeung mah kadulur manehna teh kadulur si eta we ngarariung teh ari urang mah hampura meureunya salaki pangalaleutik pamajikan lain turunan mena ulang malam takbir teret karena foto inungnya foto nate dituna geuning dina bilik make cucuk sate di sok sambungkeun silatu Kang Haji ari Mahaji aya kene rerehan di Sukabumi tah sambungkeun eta setiap langkah sambungkan silaturahim teh mendapatkan rahmah mendapatkan maghfirah dugikeun kasadayana malaikat teh bertasbih ngagungkeun asma Allah ku saking mulia-mulyana silaturahim ulah paras ya sakali di naukidan parebut warisan teu kengeng bana mah aya tungtungna harta mah aya saepna jeung dulur mah hampuranya dugikeun ka iraha ge dulur we tetep dulur hiji doakeun anu kadua sambungkeun silatu nu katilu ya dina hadis disebutkeun inung urang teh bapak urang maot ulah putus asa tina rahmat Allah amalkeun bakal dugi ganjaranna ka inung bakal dugi ganjaranna ka bapa naon janjina nazarna wasiatna tunaikeun misalkeun ya bapak boga nadar keur hirup di alam dunya teh nadar atanapi wasiat contoh bayahna di mana mama tos teu aya di mana bapak pupus ieu pasantren kudu aya nu nuluykeun tah ieu teh kedah diteraskeun kedah aya generasi matak pentingna generasi sabik artinya generasi sabik itu generasi yang mulia lebih baik daripada kedua orang tua naon contohna bapak kuli macul kuli tanur anak jadi insinyur bapak tukang tani anak apal imriti apal kailani malah jadi kiai juara MTQ mengharumkan nama keluarga bangsa negara di mata internasional tak ieu pasantren hampunten kedah aya nu neraskeun atuh kumaha bagi tugas jalan ka surga teh luas hiji aya nu ku ilmu aya nu ku sahaya nu bagian ngawurukan santri ayeuna ye nek majelis taklim pangaosan ibu-ibu nek pangajian kajian bapak-bapak nek nu ngawurukan santri salafiyah arek anu ngawurukan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah saha Kang Haji ya kumaha ya si bungsu ada si bungsu mah usaha di dunia ekonomi hasil dagang teh pake ngabangun madrasah hasil dagang teh pake ngabangun majelis taklim kah lanceuk mah ku ilmu adik mah ku harta kuring mah hampura da sakieu kabuktianana bana teu boga ilmu teu boga atuh ku doa naon sababna dukunganana mumule bersihkeun ieu masjid sapukeun ieu madrasah tuh batur ku doa batur ku tanaga aya nu ku ekonomi aya nu ku ilmu jadi maju ieu pasantren teh kitu lanjutkeun kebaikan orang tua teh ulah dugikeun kakak carioskeun baheula mah eta keur zaman bapana santri teh ratusan baheula mah keur zaman bapana eta mah santri teh ribuan nah ayeuna inung eueuh bapak eueuh meuni asa jempling pasantren teh tinggal kobongna hungkul masjid ge tinggal tihangna we cenah nu ngajalajarna teu kengeng kitu lanjutkan kebaikan orang nazarna wasiatna kebaikan orang tua diteraskeun contoh urang teh boga inung lamun malam Jumaah teh sok nyieun pais sok nyieun hampurannya ku kuehan malah boga cau oge dipeuyeum geuningan dipake rotinan inung maot bapak maot tuluykeun tak kalusan inung teh inung mah sok sedekah lamun karotinan bapak mah sok sedekah lamun Jumaahan teh tuluykeun bari dina hate niatkeun ya Allah muga-mugi sedekah nu diamalkeun ku abdi teh dugi kangopun biar ieu jariah abdi teh sing didugikeun ka pun bapak pun bapak teh parantos tilar dunia teh aya di kieuna tapi abdi teh hoyong gaduh amalan
upami ku abdi diamalkeun pahalana dugi kangopun bapak pun biang. Lamun urang rek nyieun kahadean dina hate niatan sing dugi pahalana kangopun biang pun bapak kitu. Da anu sukses mah lain Kang Haji Deden, lain sadayana inungna bapakna, anakna loba ge mampu ngadidik budak model kitu. Urang mah tah suksesna tingali turunan urang. Lamun turunan urang leuwih hade tibatan urang berarti sukses. Ngan lamun urang boga turunan gagal urang teh ngadidik budak teh. Tingali inung baheula mah salederhana hirupna teh. Jeung teu pernah mengeluh, teu loba komen, bersyukur kana pangala salaki teh. Salaki kuli macul, salaki kuli tanur, gaji 35, gaji 25 teh diolah-olah hirupna teh 5.000 jangan teran budak ka pasantren Cipasung ditabungkeun 5.000 ditabungkeun sapopoe jang budak bisi rek meuli kitab Riyadus Shalihin Fathul Muin. Da budak teh keur masantren di Salopa, budak teh keur masantren di Manonjaya, nu 30.000 kuli macut teh 5.000 jang meuli minyak tanah, 5.000 jang sangu 20.000 teh ditabung. Pola hidup, pola pikir, pola makan teh Masya Allah ya Karim, bener-bener di manajemen pakai perencanaan. Da mararaju atuh dagang salaki teh ngangkleng kalmur batur dagang kurupuk gedingan mesian ke warung-warung. Wateun orang luar negeri mah bingung sama orang Indonesia mah awak leutik cenah eta beusi keangkat teu apaleun teh yen jerona kurupuk. Tapi da pamajikan teh bersyukur nya kesangna nu jadi salaki teh dihargaan, boga salaki teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Beres dagang ge moe kurupuk, beres moe kurupuk ge geuningan ngagoreng, beres ngagoreng ge diiderkeun. Salaki mah bener pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Salaki kuring mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Minggu ge ngider we saya teh bawa pan batur mah minggu teh parere dedeh teuing boga salaki teh pejuang nafkah untuk sesuap nasi yang halal dan berkah. Tingali budak jadi bidan, budak jadi penyuluh, budak jadi guru, beda berkah ya Allah ya Karim. Yeuh bu kedah ambil hikmah, ambil ibroh, ambil pembelajaran tak gitu ya. Sekali deui we nemeh salit we hiji doakeun orang, nu kadua sambungkan silaturahmi, nu katilu laksanakan janji wasiat nazarnya, nu kaopat lanjutkan kebaikan orang kahartos. Nah tos we calik mah haji calik. Ayeuna teh sasi Syawal. Sasi naon? Ajengan sadayana sasi teh ngandung arti tersendiri. Jeung sadayana sasi teh aya amalan-amalan tertentu. Contoh hiji di awal bulan teh di Islam mah disebut teh sasi naon? Al-Muharram. Kayak orang tes ya Januar, Feb, Mar, Ap, Mei, Jun, Jul, A, Sep, Ok, No, De, bulan Islam. Eta Masehi, ena Hijriah. Hiji bulanan Al-Muharram. Yang kedua Safar. Tilu lain mulut Rabiul Awal keur mah tarik salah deh mulut doe hayo Rabiul San Jumadis tos Rajab lain Rewah Saban. Ieu mah salaki jeung pamajikan teh duana teu apal nu itu mulut nu ieu Rewah tos Saban Ramadan, tos Ramadan Syawal, tos Syawal
lain hafid Zulqa'dah ih aing mata kudu ka madrasah coba atuh ieu teh loba ting tiktokan di dinya mah teu apal contoh ya pakuwu di bulan Al-Muharram naon ya amalan sunnah hiji saum sunnah pada tanggal berapa? Weh 9 tanggal 9 kan asal kata dari tis'a tasu'a saum sunnah tanggal 9 ditambahan dari tanggal 10 disebut naon Asyura asal kata dari asyara artinya 10 nah cenah jangan make kudu 2 poe untuk membedakan kiai umat Nabi Muhammad dengan umat yang dulu karena umat-umat dahulu juga saum pada tanggal 10 untuk membedakan tambah salapan 10 sinareng 11 hadisna barang siapa yang melaksanakan saum sunnah tasu'a dan asyura ikhlas lillah karena Allah akan diampuni dosa 1 tahun tuh lamun di bulan Syawal barang siapa yang melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan sami sareng saum 1 tahun beda-beda Kang Haji ganyaran teh keke nah hanya hari tadi mah di Hampura 1 tahun ke belakang nah hari ayeuna jadi 1 tahun puasa ieu setiap kebaikan yang kita lakukan 1 diganti ku Allah jadi 10 dilipat gandakeun urang kamari saum 30 dinten taro kali we 10 jadi 300 tamah dina sasi Syawal genep dinten sita 6 kali 10 jadi genep 10 300 tambah we genep jumlahkeun jadi 306 sami sareng 1 tahun gitu lamun dina bulan haji Zulhijjah pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Tanggal 9 disebut apa? Arafah. Saum sunnah pada tanggal itu Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke Masya Allah ya. Ya tiap bulan ge aya arti. Aina Rajab asal kata dari tarzim artinya agung dan mulia nah Rajab make disebut agung dan mulia sabab syahrullah bulannya Allah Sya'ban bulanku Ramadan bulan umatku ayeuna Syawal urang bahas arti dari kata Syawal meningkat arti Syawal teh jadi bulan Syawal teh mahaji bulan peningkatan amaliyah ibadah urang nah cenah make kudu ningkat pan kamari Ramadan disebut syahrul tarbiyah bulan pendidikan hiji urang teh dididik disiplin waktu teu aya nu wantun buka upami teu acan waktosna disiplin ayo aya teu nu wani buka memeh waktuna kabeh ge disiplin tah ayeuna teh prak atuh geura praktekeun disiplin hirup teh ayeuna teh kitu teh disiplin tah ayeuna teh bulan tah Syawal teh disiplinna teh kudu meningkat sabab kamari urang geus dididik 30 poe 28 dinten disiplin waktu ayeuna sok udah ningkat disiplinna naon contona disiplin salat berjamaah awal waktu di masjid Allahu Akbar cepa majikan teh adan lain koma tuh geus teu disiplin batur ka masjid teh memeh adan pan rupa-rupanya ka masjid teh aya nu memeh adan aya nu tos komat rupa-rupanya eta ceuk pamajikan teh bapak disiplin atuh Syawal tingkatkeun pan kamari Ramadan dididik tah ayeuna amalkeun ieu 11 bulan ke depan sok buru salat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik daripada salat sendiri fi baiti munfaridan 27 derajat lain teu ngarti salaki leuwih apal ngajuruna ge leuwih ti heula di batang didinya nah
atuh teh diamalkeun ka masjid kudu ngarti pamajikan ka salaki yen salaki teh asam urat. Jadi saya tama asam urat teh unggal adan we kitu.